kocar kacir dari yang kebabayan, kocar kacir dari yang anak pedesaan. Baju bangsat hitam, peci miring ke kanan, jadi kiasan dari yang anak pedesaan. Mirip legenda yang dulu pernah ada, lahir di Sunda dari yang punya mantan, dari yang asli Indonesia. Aing mah teka pangi di HP si Aki teh kumaha meureunana karunya nya jeung si Bebem si Ninina meureunana teu muah-muahan. Aing ka mana neangan ka itu. Eureun heula di dia. HP saha atuh ieu nya sok bingung ai pangih nu kari teh dicokot lain hak derian pamali panan ari teh dibikeun derian butuh HP teu boga HP. Kumaha atuh nya cokot entong, cokot entong, cokot entong, cokot entong, cokot entong, cokot. Kita dicokot deh. Tapi dah harita teh cik si emak teh ulah buak pauk meskipun jelema teu boga oge urang teh ulah ngadahar barang batur. Biar karnaon Kumaha atuh nya ieu. ngobrol sorangan sih kan nu segala sampeurkeun nu melah. Jip. Naon sih kan nu bingung gitu ngomong sorangan sih kan nu kurang waras teh. Aduh, banyak. Ieu teh mangi barang ya teh Jip. Mangi barang. Heeh. Teh dicopot sieun dosa teh dicopot nyaah di. Dosa tuh. Heeh nya Barang batur. Kumaha tuh eta ente geus di mana? Tuh di ditu nenangan ieu non HP Aki. Hah? HP? Heeh, HP jeung naon jeung dompet gitu. Naon gitu? Ieu derian ge manggih dompet jeung HP. Teuing tingali heula teh dina. Tapi da ieu fotona aki-aki. Mana ningali? Coba. Tuh. Oh, heueuh tah ieu. Iya. Bener ieu. Tapi teu bohong. Teh tuh tadi Aki orangnya ke di ditu tadi. Tadi nanti ku derian dicopot ieu teh. Atuh bening ke. Iya atuh ieu bae lah. Jeung aya nu Aki mah. Bener ya nuhun ya. Bener bae. Daripada kapangih ku batur mah teh dicopot jeung bikeun karunya. Iya kan. Heeh. Kurang ada nyeri ieu teh nya leungit teh. Jeung. Ya. Heeh. Hati-hati gitu kasih Aki. Lain milik. Aduh.
geninganan nu si Aki si Uji bi. Si Uji boga Aki di mananya di Jakarta gitu kalinya. Baik. Penting mah kurang kenyokat barang batur ah. Capek. Tinggal sarekeun gitu enak ah. Leles. Bismillahirrahmanirrahim. Pacar kacir Cirian kababayan Cir pacar kacir Siderian dageningan hees ente kababayan itu mah hees sare pegawaian teh tidak ngeri udang anu dirasa ayo udang Cager nen. alhamdulillah Mas di mana nen? iya abi teh geus di si ustad geus ngolongok anakna anu balik di Arab Terus balik emang anaknya? Satu orang di geus gitu Ada budak kita. tapi yan si ustad mah eueuh da Mananya tuh inting ke mana aya budak nawe hungkul tuh balik ke Arab teh ya kurang dibere duit duit ada sabaraha duit. Iya 100.000 anjir Lumayan dah berkah nih. oh atuh barakah mana hayang Mau ngain tuh dibere mah nyai dibere mah hayang. wah hayang teh lamun Wah, mau. Nu ulah geus kabeh lah. Ai rek niatna re mah. kabeh Heeh. kita mah ada orang loba kene itu tuh di imah orang duit mah loba berlian ge sabongkahan loba jadi yang termane Aslian itu asli orang mah berkah bulan mulut berkah. Nuhun atuh. Ujung balik ah. Urang teh betrek pamit mun geus kabumi tah balik. Geus menang. Jeung tong heula. Begitu lah kemana kabeh teh. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di mana we rezeki mah. Atak benar kudu berbuat baik teh. Balik di ka urang da. Ning sare di anu Bismillahirrahmanirrahim. Capek geus maju Eta geningan. Ya. Udang tang sare wae teh. Jip. Jip. Iya, urang teh aya naonnya pesan ti si Aki. Pesan. Kenapa tadi mana geus mangihan HP jadi mikeun nanti kembalikan HP. Kasih Aki teh dek haturkeun nuhun. Jip. Iya di dia. Haturkeun nuhun cenah. Heeh. Kamane hatur nuhun. Mau sami-sami gitu bejakeun ka si Aki teh naon kalem. Si Aki teh kieu cenah ge ya we bikeun ka si Darian cenah.
Iya, HP yang mana? Sok ngabohong. Mau darian mah. Eh, Bae teu kudu. asli, ieu mah asli. Darian mah teu butuh imbalan kembali ridho. Darian Ieu mah. mah da cek si Aki cenah ge pikeun mun teu dibikeun cenah urang kumaha meureunnan. Jadi itu jang darian. Ikhlas, ieu mah ikhlas. Tapi dah sebenarnya mah heueuh darian teh keur butuh HP euy. Tapi dah heeh. Tapi dah. Halus atuh kaparengan. Da ieu mah nu batur jip ieu kumaha atuh. Iya mah bener, yang mana cenah cek si Wah. Aki oge. Juga tuh nuhun gitu Pak ngabijakeun. Eta tarima, tarima. Balik darian ge bebe jahala ka si Ustad. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad teh keur eueuh da cenah mah euy keur nyaba. Aya beja budakna balik cenah. Urang tatanya we ka budakna. Sultan menang pencerahan. Jang, tenang, Jang. Kerja, Ai si bapak aya teh? ayah, Aya. Ai si Aa aya. ayah di lebat, Oh, ujang mereka mana? kadu, Jung atuh. sauran we, Ada sepeda Jang. Bapak anak ayahnya. Kos. Ada yai. Ada yai. Yo Dirion. Punten Dirian, nuju sonat bete. Oh, tos netepan. Oh, ngawak gak pangintennya. Ento tenanon. Hayu atuh dilebat. Wios di dewe ada yai, cekap. Emang Darian bade aya peryogi naon? Iya, aya peryogi bade naros ieu teh. Janten abdi teh tadi teh mendakan HP. Dipasikeun tapi da kanu gaduh nama. Tapi ieu malah dipasikeun di ka abdi. Da saurna buruh cenah kumaha atuh meureunnan? Canak atanapi entong tah ku abdi. Oh, gitu. Nya ari cek Aa mah canak we eta mah. Eta teh berarti imbangan di Gusti Allah. Sabab Derian terus berbuat baik di bulan Mulud. Jadi eta mah canak we teu naon. Rezeki Derian da mah. Nya tuh atur nuhun nya ada yai Kang Elmuna aduh jantan asa keng pencerahan. Ayeuna mah abdi bade mulangganya. Mun mangga. Nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Sami.